lupa makan itu karena oplosan. Lain tuh bisa karena dangdut. Mending ngahibur sorangan, ngahibur pengen anu gaduh maksad. Ibu-ibu sadayana panayagan kahibur asa teu boga hutang Pak nya. Aya urang kudu cinta bikanya kana seni sunat teh kieu geuningan ieu. Oh, beunghar seni Sunda mah. Malahan ari seni Sunda mah geus keliling dunia ka mamanya. Kulit umpul di sekolah geus di aku urang wayangna naonana gitu kan. Nya. Kari ngamumulena urang mah saeutik kitu. Lain deui udah lain manehna cucu deui cucu deui arara hidup jangan para rusing hayang gening nyawa hayang mari nyarita bisa. Aya lagu popsuna anak ya. Hinawan cigeus repan diparangan gilaban ya harita mungkaran tuan insan bebarengan janji pasini paet saat buaan lubar katresna rek hontal kabacaan popsunana. Aya lagu dangdut lagi neng stasiun balapan putus selalu menjadi kenangan kue kau aku naliko selalu setia neng stasiun balapan putus selalu menjadi kenangan kue kau aku. Bisa lagu tek lagu naon aya laguna aya gaduh maksad mah hoyong mawar bodas dikinturkeun langsung saurang teh mohon kanggo kapal tamu uluman sadayana bapak sareng ibu ngaturkeun kana kasutinganna panginten restu pangbunga ti ibu sareng bapak panganten sekali ngantos lantaran Kang Maman sebatkeun rumah tangga ayeuna mah tadi oge sebatkeun ku Mang Agus enteng jeung bangga nya. Entengna panginten ngerepan peuting, banggana ngerepan beurang. Nya. Ari entengna disebutkeun ngerepan peuting teh tinggal geplus ka kamar tontonna kieu Kang Maman. Daripada naon ngajajabkeun panganten mending ngajajabkeun anu jemaah haji. Nya. Ari panganten mah kieu contona teh ari jemaah haji urang ngajajabkeun lain sasalaman gugupay teh kana asup kana kapal katinggal tar teh gugupay rumah Cipanon gitu. Ari ngajajabkeun panganten mah sanes nya bade dadah teh blos ka kamar duaan teu dadah acan gitu kan. Oh sara kapal teh blas gitu. Alah aya kuliah cuman apal risadana atuh urang sangka channel tah aya lagu channel mah tah lagu channel Pak oh nya bade melileuheunkeun kana basa tahu aya panginten mohon di desetan teras cendol aya tahu berarti mawar bodas diteraskeun kana basa tahu kumaha eta teh aya laguna teh lain ciptaan saya tanya aya kayak dengan rumah bodas tadi kata tahu bulat eta teh lagu anyar teh lain ciptaan tahu bulat digoreng di mobil 500-an hangat-hangat lain menurang pakai kacapi ya tanya ngeunang teh kurang mah mayar
Pandi. Coba digamangan dengan nanti tahu bulat. Tahu bulat. Digoreng. Tina katel dadakan nyoy. Aya nyoy. Saya teteh cingkring kreasi na halus sama ciptaanana. Eta teh geus nyebar ka mana-mana teh. Mobil mana-mana. Kira dagang tahu di mobilan ya. Dagang tahu 500 karena mobil bingung ku mobilna. Bingung ku mobilna tahu nama damulah teh. Semangat pangriksarana urang pedarkeun panginten mohon hiji pemunuti Bapak Saiful Maksad dupi laguna Mawar Bodas Wilujeng ngadangkeun.
se acan namanya kesangakeun nu film-film mawar bodoh.